kitunya cek si emang ojek online teh iya ubar nyeri huntu sate yakin make cai ompol sorangan pirakunya cari tanah. Aduh ya Allah kumaha ieu nya kuyuk kitu cobaannya. Aduh geus diobatan teh cager-cager ieu Gusti. Aduh geus make Batrawali naon anggar diobat teh piraku cai ompol sorangan. Coba duh bau anjay penting salah tuh beutnya dahareul aja jengkolnya jengkol peuteuy jeung pai surawu. Aduh kumanya ieu bauna nano-nano aduh bau manis asam asin. Salah ya Allah salah dah asal ditanan di kumur kalau di uyup bangcat. Oh ya kak uyup kumanya. Aduh tolong Angel terus Agung. Aduh rasaan Angel ngompol teh geus ngadahar jengkol bau jengkolna ieu bau cikih kuda. Canda datang, teman-teman belum pada datang ke sini aduh. Ieu teh, oh paingan aku udah isukem, urang cukup teuing ka dieuna si Upah jeung si Bob can datang, si Upah lah. Apa lah kopai dulu lah biar kencang kopai dulu. Gila kan tadi ya? Geningan. Nah, kayak datang ieu pamawa naon ieu? Termos ajaib. Termos koplok, ieu mah toples. Jang naon ieu? Jang naon? Teman sumbangan baru dak aja. Jang naon itu? Sumbangan kumaha maksudna? Kamari teh si Bob nyarita. Keur anu kurang 200 ya ningan. Oh. Kurang terek di pentaan baru dak aja teh 200 kayaknya saya ngumpul. Dikeun kurang anu mere bintang hijina. Iya. Nggak seberapa mana itu? Iya, sekarang ayo can. Diknya tuh engine on heula. Si kita telepon heula si Bob. Da karek urang we diteleponan. Oh, kontaan. Enggak. Paket harian. Telepon geunya atuh. Ieu kopi saya. Saya. Oh, beracun ya? Oh, anu kamari ngeunah. Anjing goblok. Si Bob telepon we nya. Pun tak ada. Aduh. Halo. Kemana ini muatan teh itu? Bob, di mana Bob? Iya urang di Upah pas di pangkalan. Hah? Ngising. Jorok mana ke mana wae. Cuma tidak kencang Bobnya. Ngising yang berusaha tuluy yang kerjaan teh. Bekal ini sanguan. Bekal cenah Bob. Untuk si Upah bekal. Sanguan. Sok atuh entong lila teuing. Ayo buruk ka dia gitu gancang gitu. Lila-lila. Sok lila sok kayak gitu we. Gua tuh usul ngomong beak buat tanang geus ah. Ayo naon? Kan aja orang mengkeresekan gua ka dieu nya. Jopi di dieu. Kurang bener. Kemana kita naon? Keur jalan ka dieu keun geus ka deui genep pi. Lila mena. Lila. Sultan ieu. Tah gininya datang. Siap. Nih, amat pisan. Awak we gede, Pak. Ieu awak gede. Dahar sekali. Jika naon awak gede. Ieu buta asep. Riku. Dia Bob dia anu masalah kabar aja. Urang buka ide. Naon? Urang karek mentaan duit kabar udah aja teh 200 perak. Mau omongan gitu? Oh, kayak urang ngecek lah ka urang ngomongkeun di grup urang. Di grup aja orang kok kurang cek lah nya aku aja Iya nanya ngarah bener gitu dihurungkeun eueuh ku aing cobaannya. Masuk sih. Urang engine on ngabejan barudak Engine on teh dengan Bob. Engine on dengan. Jadi ada kencang ngararisan urang itu tinggali masuk kieu we aplikasi teh. tuh tinggali
Ya, respon lagi halus, siap, cenah merapat, iya mah. Oh, tingali, nya korlap mah tuh, kencingnya pokoknya mah. Kenceng bener we pergerakan nama Bob, kenceng pergerakan. Lain orang nguriling, orang dengan orang ada tangan baru dah, orang petanya 200 perak lah. Mereka udah dia di grup sampai cenah kali itu. Nyampurkeun maksudna. Ya orang mentalnya orang nyampeurkeun tadi. Ayo. Cicing di Terus kita dibikin gitu nggak? ah, kayak orang bikin anu mere bintang kamane hiji teh. Nya. Heeh. Ayo atuh. Ayo. Gila. Coy, sarehat coy. Sehat. Iya lah, Pak. Tah. Ketua yang ngobrol. Ayo, itu Ketua ada ke. Yo, itu saya rek minta sumbangan keur kamari bubaturan sarua ojol oge. Pedah pulangan kurang 200. Nah, bisa gitu. Heeh, teuing penumpangna eta mah gijeleg. Karena rek minta Sabaraha sumbangan ewang itu? 200. Iya ge can beunang ngojek jol di pentawe sumbangan. Aduh ribu ya. Bayarna we mah saridona. Itu saridona sih. Saridona bae 200 ya dah emang 200. Iya, iya, keun gedung, bae, ayo. keun bae lah cuma. Aduh. Ya, geus jar pokoknya. Siap. Lanjut. Cing beunangan Uriling we. deui. Uriling deui. Aduh, Pak, hampura Pak. Tuh, Siap. 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 Tinggal wae. bener Masuk deket lah. Oke, kurang di serotnya. Oke, di serop, Bro. Oke, di serot kurang. Siap. Halo, teh. Iya, abi tos di titik jemput teh. Sesuai titik teteh paling mana? Iya, abi di bawa daku pergi. Anu laras teh. Serius ah. Iya, abi tos di titik jemput. Paling Nya, mana? mohon leres bawa daku pergi. Ulah heureuy teh hangke ku abi di cancel geura ye. Nya teh kumaha? Bawa daku pergi, Serius, abi dibawa daku pergi, patokana caket warung Wawaw. Oh, nya atuh sanes bawa daku pergi atuh warung legend gitu. Ya siap, sok enggalnya diantos. Teh ulan ya. Mohon tak ieu tempatna bawa daku pergi tetap. Baca. Bawa daku pergi. Mohon Ya sama ca. manawi teh sanes di dieu. Upami nyariosa di awal di warung legend mah abi uning nga. Ayo atuh teh. Helmna teh. Tuh ka dia. Bade nyanak amang abi manawi teh hanas atoh itu holiday. Nuhun Kencang. Nuhun, makasih. Mohon ayo atuh teh. Ayo berangkat. Jangan bersentuhan ya, bukan mobil. Ini gimana Pak? Oh iya. Terus si Jarot cenah cerok kele tak kan. Yes. Yuk. Kan nggak balas. Assalamualaikum. Mas patang deket deh. Pada ngegel. Assalamualaikum. Ya ampun, Angel kaget. Admin barusan. Ya. Teh, Ngegel. iya pada masihkeun ieu. Pesen ojek. Nah, kan ada yang ngarumpul ki bener. Sanes abi teh kali teh pada Jungkeun sumbangan. Maaf ya Uang Angel. Uang Angel yang selemari itu disimpan di bank. Jadi nggak ada duit receh kayak gitu. Nggak perlu, maaf ya. sanes teh. Hadiahna sakedap. Apa sih kamu mending godain Angel ya? Henteu, abdi teh kan ka dieu teh nu kirang 200 ya, perkawisan rencangan teh nu kamari. 200. Sok ingat-ingat, ingat Kan emot. ini tak. Oh iya si Aa iya nu hidung atuh da Angel tidak melihat soalnya hidung semua itu. Di warung tuh we sembuh koneng untuk lain bodas Kami teh surang. Ieu, abdi teh kan salaku korlap di dieu teh, janten abi bade masihkeun ieu nu kakirangan nu rerencangan teh 200 Oh, ya gitu. tosna tah. Oh betul? Oh, Ah ya ampun
Angel bahagia. Aing ningali duit receh kieu teh nya inget baheula ieu sok mangkal di lampu merah. Aku tak mau. Oh, di dieu, Pak. Anu kekurangan 200 teh. Di kabina-bina teuing teh. 200 ge meneh bintang hiji. Hello. Takutnya jika Uang Tamagotchi. 1 juta nggak akan cukup jadi 1 juta kalau nggak ada uang 200-nya. Pikir dong pakai logika. Ya, terus ieu mah sanes jalmi ieu mah. Naon atuh? Eta truk termos. Anu. Jalmi tah ieu mah. Ya, Truk termos. tangki bensin ya. Hai. Kibat saran dari AA, Ay. aku disuruh pipis, terus si bangetkeun diuyup, dimaskerkeun. Nyata saya gitu. Teh. Makasih ya. Yey, makasih ya. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah.